Kabudayan kabangsaan junjungkeun babarengan negaan hayurang tepang kasadayana pilih ayah salepaskan tanah pialit cina segala rupina Thank you.
saurnira andana panjang suci nggih sabda uning ya sabda tanda panjang sini sabda wala bakti dening asih ya ya kalah sing ajak ketara Satarius salabeti nagara Imanimantaga Sang Nalendra bibisik Prabu Niwata Kawata ingkang sinawakahing sapinira binaturata lengaking dedampar dan sapinalipit ing susosari nenggan nawaratna lemek babut rang wedani ginanda weda jebat kasturilan sembaran sari-sari lawakan jangkung gede simardada bewa simrostaya papadana watak wangto sujud diu awak puta kiri terahin lesek pangandika gelgerlil asbengkah semagantian senopati mong-mong murka tekantung kasepuhan lurah togo lurah tejemantri kami tungkul kamari keludat nyembah narimang sabda ajri aningali pangkonan Nalendra watek wantu Sang Nalendra sakti mandraguna munirak tangan juga Senopati Borong murka ya kadi kaharep maneh diukna nun Gusti unyuk sumanga nampi kana pembage kalayan ngahaturkeun simrah baktos unyuk panjenengan Sri Paduka Gusti ditarima kalihna perkawis tina naon nu pikal kalepatan muga agung saha cukup lumur jumaraka pun cenah anu kasedak saling maklum
aya pikir salina atuh pulan Gusti tansah diajeng-ajeng bujung hingga ka pulut marganing tanaga larapati kasangakeun. Memang eta nu dipenta ku kula. Kepino paduka. Itu si Ogor. Hampir kekajuuk. Pindah ka hareup maneh. Pindah ka dieu. Loh. Tapi tamal paduka Gusti Simati Lurah Tokok Lurah Teh Sumanti nampi karena pembagi kelain ngaturaken sama bekti kowe panjenengan si paduka nuwun. Nuwun ini kateng sandika paduka. Ditarima sembah pangabakti maneh. Kaunjuk Gusti Senopati ditarima kukula gor. Kaping kali tina nanupi akrapatan muga agung sil cukup lumu jemar apun tena anu kategak paduka nuwun. Dimalum kukula gor. Kaping tiga. Kulonipun panjenengan kesani malih disimati Lurah Togog Lurah Teh Sumanti wonten kersa kang punawa. Silaranipun boten enten malih kang diajeng-ajeng siang pun aluk kejawi timalan si paduka Gusti nuwun. Nuwun. Di mana heula gok puju lali. Syukur gok. Ajri disimati paduka. Tong era-era. Tong era-era. Tong izin-izin. Aya naon paduka nuwun. Iya. Jadi Purwa Senopati jeung si Ogor dina waktu ieu kukula sasat menang panggupai kudu datang ka hareupeun kula. Nuwun inggih paduka. Nuwun. Saperkara kaula teh ngegerakeun eusi hate kahiji kadua katilu nama keseri disimati emut kena kode Gusti lain kainya kahiji kadua katilu teh kahiji nama kaula teh bunga nempo nagara. Nuwun inggih paduka imbalan paduka bunga nempo nagara 2 tahun burudu tamu unga bulan datang semrah di luar negara desa-desa geus jadi hampir desa wisata ayeuna jadi desa wisata budayana geus kamasyhur kasenian rupa-rupa. Imbalan Gusti saku kituna pangwangunan ningkat lain saeutik upama dibandingkeun jeung tahun-tahun anu geus kaliwat. Bedana kabina-bina. Kari ningkatkeun naon rupaha anu kaalaman ayeuna. Dina rupa-rupa. Nuwun dipatuka. Kadua. Pribadi kaula geus nitah sipati sabab naon moal tugeunah hate moal jongjon hate moal tentrem heula pikiran kula tanpa aya nu disagigireun kula. Naon sabab? Kiraku kaula raja bet bubujangan wae. Ieu anu jadi persoalan.
Malan Gusti pilih tuduhan batur macam pajeng daripada hal seurana nu kagenam parawan mah komo nini cing ari rihil nya nu kalapa kolot oge pon kitu deui gadis teu nampik parawan piraku make jeung teu narima komorana istuning paduka Gusti teh parantos jadi raja saliuk beh buruk di juru bro dipantau ngalayah di tengah imar gaya nu kirang buncil leuit loba duit paribaos nama Gusti uang kari angram eta kulem karidu ngaleueut kari orot angean kari Arab naon deui paduka jalira patuka naon deui atuh patuka ngantosan saha palai ka urang mana iya abus kana pati-pati jadi pati-pati kula boga pamajikan oge hayang kawidadari patuka naon sia mun nyepuk-puk Senes widadari paduka. Naon? Widadari. Oh. Widadari. Aeta Gusti Widadamri. Cicing sia. Ai tujuan kula katiluna teh hayang boga anak anu neruskeun kaula. Turunan anu diharapkan terjadi pati-pati hayang boga turunan oge hayang ti widadari regreg ninggalkeun dunya regreg ninggalkeun negara jeung sajabana nuhun Gusti ieu anu jadi pasoalan si pati ayeuna ini ka sawarga pikeun ngalamar si pati Durga Sekti anu dina waktu ieu keur init ngalamar cing menta pangdoa nati sarerean uluh paduka ari ngadoa mahuwa subuh isim abdi teh usik bari doa telat paduka patuka nuwun isim abdi oge teu namprakeun leungeun kenca jeung ketuuk pikeun ngedoa supados paduka Gusti eta panglamar ditampi ku widadari teh tasbih ento lepas di kamari oge dikaitkeun di kanang doma di goreng dodonges eta kanang doma atuh betna surup ka patutna sumuun di kanang doma syukur tapi yakin mau diterima yakin ya sabab naon kaula oge sok maca diri uncok pasal lagi nama introspeksi sok make jeung introspeksi luar tina tetekon tadi dulu ya lawaran ting isi disekor ke siawalek nah isi asyari suyo si tekor oke asal lupa duit lain ditekor atau disekor meureun goreng patut nuhun ningisa teng semika tak itu ya imbalan paduka moal ditarima sabab nempo wujud anu sakieu bentukna tong boro widadari kaula oge sorangan sakali ngeunteung eta sok ngagebeg sakali ngeunteung ngagebeg nempo ku rupa muni geunteul goreng dodonge teu parok jeung batur eueuh purianeunana don teu bisa kitu patuka anu penting seueur duit anu penting seueur harta kekayaan ayeuna mah tebongan di dunia anu penting seueur dunia nu baklipuk harta kekayaan awewe entong boro anu goreng patut anu gelis oge ngiler sisi mapi
Senajan rupa kiyo songo digamere. Upama ngomong tulis menek. Mene mono, tapi Gusti di mana iya saku medet. Saku medet. Medet meureun. Medet pinuku duit. Entong boro pinuku duit, pinuku bon. Bon keok. Asa ngresek saku, wewe ngiler. Sungguh mati aku jadi penasaran. Gitu Paduka, jadi jangan banyak cemburu. Goreng patusia. Kamana karep wae ngomong deh. Tak gitu ya. Tujuh lali. Wicing sia goreng patut. Apa nuli? Itu kok. Moncong ngagoda wae si Ogog aing jadi seuri we dulu. Tak itu Paduka, pada ka urang mana? Ka urang Bujulali, ka urang Tapanuli, ka urang Busul, ka urang menabae Paduka Gusti. Oh, ka widadari. Topindo. Yakin ya? Moal ditarima. King, kira-kira Gog pangaulat cerek mentes. Pangmeletkeun widadari supaya kagendamu ku kaula kumaha, Gog? Sabab naon? Maneh teh jalma anu geus legok tapak genteng kadet. Kabejakeun ieu dunya masih keneh genjelong daratan, masih keneh budahan batu, masih keneh beye. Nya ye. Ento pino. Batu masih keneh beye, ieu si Ogog cenah geus kumelenang di alam dunya, ceung. Saeutik gedena aing menta. Pandangan jeung minta bantuan kula dek mentes gawe ka Andika go. Berebong bolongan kayaknya. Berebong bolongan kayaknya go. Kayaknya lumayan proyek gitu. Objek itu ya proyek melet gitu. Kayaknya tina naon duit ngapupurihun sia. Proyek jalan ke kebagian. Aku gak cisim abdi mah untuk bisa ngaotmik. Naon ngaotmik. Naon hotmik teh? Oh, jalan teh di otmik. Oh, di kumaha di otmik teh beleguk. Si jalan teh terus dikurud. Nepi ka erang. Tuh dibalur ku minyak kelapa. Minyak kelapa nu idong. Aspal meureunnya. Ento pindo. Dibalur ku minyak kelapa nu idong, digodog heula dina drum. Atau digodog langsung dina blomi mobil gitu sialin blomi terus diinum saware terus diawurkeun ke balong jadi laukna jadi punah kafe tangsi Gusti palai lauk sia teh gelon cogok dijumpa jogognya itu Paduka sanggup apa teh Tuh Paduka, isim api teh jama foto plelo untuk ayah kenyao. Jami beleguk bujeng inggak kenyaring teh ngimpi-ngimpi acan abdi kado pelet ampun Paduka. Entok baru 10 kelima, 14 kelima, senajan sekelima oge abdi teh entok. Entok tiasa. Entok eje acan. Untuk eye Gusti doaya meureun. Untuk pindo. Wantun sumpah julang apak Gusti. Wah. Bisa mantuan kana kaprihatinan aing nganu harti maneh bakal kaanginan sia di alun-alun digantung wae. Atuh. Gusti aku tobat ilaha illallah. Ubah wae. Yo kaya beleguk. Lari panggawang kayaknya lari sumput-sumput boga ilmu teh pamali. Boga malkeun duitkeun belebung. Jadi si mati-mati bisa. Zaman objek ayeuna teh belebung. Oh, hayang tender teh dulu. Batur mami kudu proposal ieu mah langsung. Ai proposal teh naon? Coba tinggal proposal aduh. Sok kayak
tiasa jawab pokok duh patukan duh tiasa patukan Hadisya duh ampun Gusti kurang ajar patukan isi mabdi mantu tiasa paling-paling abdi mah ngutuhkeun kanu tiasaun cenah naon saha kira-kira nu bisaeun dukun-dukun di mana pandita di mana sok jawab Perua eta ge perua gitu. nanging ananging sisi mati nyunkeun waktos 5 menit naon pade ditinggal ulah dina paca pece ditempo dina paririmpun dicucuk dina galur dipapai riwayat sing sok Nete. setelurupi oge ipis lapis kandel tapel nete trajenin sakemalan nuntik lari mapai bukti nyukil walungan mapai waangan Eta dulu. supados ulah gurung gusu memek lompang kedatos cing meme ngomong kedatos kok eta meme indit kudu Gus tepi eta meme kawin sare ulah goreng patus syaur anu kitu syaur iya renjek kakitu paduka sing sok atuh ya punten sok punten kapengkeran sok Konten. sok pokok Inan Ratu Mamat Madugya Malaras Ngawatek Adi Inan Ratu Mamat Madugya Malaras Ngawatek Adi Kang Lineu Ulat Togok Ulat Tejumanti saparantosna dipunut bongbolongan Kinalendra nyata ngawaler kana pika pertarosan Ngomong aja yawas main. nyai siri teh sia kawas kusuuk di kulub Teu kepen. paduka kumaha gok Gusti alhamdulillah dina paririmpun katempo dina paca pece eta sedik dina keterangan ketinggal kumaha gok mangke baka tiasa widadari paketekun baka kresaun eta enjing begituna tapi teh kedah tetaros nyuunkeun cai ka ijib pendeta anu sakti kekasihna teh Pandita Ciptawening paduka Ciptawening no wening ge